Nah iyalah lalakona lain lalagaan ieu bakal diserang Iran. Dileukeun geus mulai memanas. Iran sugan aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang cek Iran. Janganpun manusianya, debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah. Eta bahasa geus teu mundur saya tiga-tiga cek. Kos Jawara ulah bae nyebutkeun sieun, lamun aya anak Jawara dek gelut nyebutkeun sieun, memeh ku musuh ku bapana heula paeh sia. Anak Jawara sia nyebut sieun, goblok sia. Teu meunang anak Jawara nyebut sieun, teu meunang. Gelut ada sia. Geus dididik ku aing. Lamun sekarang rentet teh, geus ulah tarung, dibebaskeun sia ku aing. Anak Jawara teh kos kitu. Assalamualaikum. Wasyahral haram, Allah ngajadikeun syahrul haram sebagai qiyamal linnas. Jalan tadi bimana sayaro, lamun jalan bimana sayaro qiyamal linnas teh jadi maful kadua. Maful kahijina al-kabata, maful kaduana qiyamal linnas. Tapi lamun jala bimana khalaqa maful nangan hiji berarti ieu jadi hal qiyamal linnas. Tah ai wasyarul haram di dieu teh keur dijadikeun maful kaduana silakeun qiyamal linnas ngan dibuang lantaran geus cukup kuno awal atbusan li didelatil awal. Berarti sarwajeng ja'alallahu syahral haram qiyamal linnas. Allah ngajadikeun kana bulan haram. Maksud haram ti bimanal asyurul haram opat ieu sebagai qiyamal linnas. Hiji bulan Dzulqa'dah, dua bulan Dzulhijjah, tilu bulan Muharram, opat bulan Rajab. Eta teh ngaranna asyurul hurum. Eta teh teu meunang ngayakeun peperangan. Karakter urang Arab anu biasa peperangan resep perang bae lantaran nyana teh ingin meluaskeun ieu denah-denahna. Di urang mah meureun zaman kerajaan-kerajaan kamari. Kerajaan Jawa Timur, kerajaan Jawa Tengah kamari di urang zaman kerajaan memeh merdeka teh raja ke diserang sarua urang Arab berkarakter kos kitu. Urang ge panuturkeun itu. Nah iya di bulan eta mah teu meunang silih serang. Di bulan-bulan asyurul hurum teu meunang ngayakeun peperangan. Hiji bulan Habib, kedua bulan Haji, tilu bulan Muharram, opat bulan Rajab. Berarti lamun eureun perang qiyamal linnas jadi ngangeunakeun ka manusia sebab perang resikona adalah nyawa. Aman asal datang ke bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Ieu teh ngarasa aman manusia lantaran dilarang perang. Kuari mah geus teu make etika perang teh. Geus teu make aturan-aturan kuari mah perang teh. Jeung eueuh lapangan perang. Nagara bae kuari mah dijadikeun lapangan perang. Baheula mah lapangan perang adu kekuatan teh ditentukeun tempatna. Kuari mah teu lantaran nuklir bom. Di mana bae geus make sensor. Anu loba jelema. Geus pokona mah teu nyaho nini teu nyaho aki-aki teu nyaho orok teu nyaho budak leutik. Kabeh budak perang kuari mah kos kitu teu beretika. Perang mah kan adu kekuatan militer kuduna mah tentara jeung tentara. Jadi di dieu kurang Irak teu aya kos kitu. Di dieu kurang Afgan teu kos kitu. Di dieu kurang Libya teu kos kitu. Berarti tidak menutup kemungkinan Indonesia ge bakal kos kitu. Pangheulana Cikupa. Lantaran di dinya aya mabuk ngabereum sabelah teh. Jagong. Cikupa lah. Gara-gara pindah si orang Cikupa. Geus dikieulkeun bae moncongna teh. Tinggal mencet bae remote. Terus patan. Pasar Kemis banget teh. Aliwat kujan. Kapetelan doang. Ya Allah ya Rabbi, lain lalagan perang ayeuna mah. Jelemana di dari itu bae di Amerika make remote. Make remote Iran geus siap nyieun nuklir, nyieun rudal anu geus didatangkeun ka Amerika. Uji coba geus ka laut. Amerika sabaraha jarak tempuhna, sabaraha jauhna, dicoba ku ari nuklirnya na. Ternyata bisa ke Amerika ge bahkan leuwih. Nu mantap sugan ieu-ieu urang Iran teu
siap perang. Sedangkan baheula geus Amerika lawan Iran. Kapan Amerika? Mada kuari geus mulai deui Amerika. Cak Iran teh siap wae diluncur-luncurkeun ujianan. Tapi kan Amerika teh boga kos kitu tanya nama perang teh teu puguh. Bom apa dulu. Geus teh nyaho tentara teh nyaho sipil biak kabeh. Eta doang teh make etika kos kitu teh. Nu mantak baheula Irak yang bunker teh sugan teh mah jang rakyatna ka jero. Ketika diserang kok Amerika, rakyat asup ke bunker. Ternyata bunker nama memang aya dan jang digunakeun wallahu alam jang Irak. Sebab anu nyieun bunker teh kapan orang Perancis. Pintu ke-1 nunyian orang Perancis, pintu kedua nunyian orang Inggris, pintu ketiga insinyurna maksudna orang Amerika sorangan, pintu keempat orang Jepang. Geus jelas eta mah lantaran pembuat ngaku nu paling dahsyat adalah orang Perancis, tapi teu digunakeun ku Saddam Hussein. Wallahu alam perjanjianna Irak pasti engke tah jang kupah. Berarti Saddam Hussein teh lainlah leutik-leutik jelema. Berarti Saddam Hussein musjahor riwayat hadis ia bakal diserang dahsyat gede-gedean sebelum itu abad ke-15 bakal diserang di Kupah. Numantak eta teh di Kupah teh liangna ternyata bunkerna mah ke Basrah. Bunkerna ke geus ese nyaritakeunna lantaran orang Perancis kan nu nyieunna selesai tembak. Orang Inggris insinyurna nu nyieun selesai tembak. Orang Amerika nu nyieunna selesai tembak. Nu mata geus kehilangan ku ari teh. Geus aya mah bunker mah aya we ngan kan pernah nyaritakeun beres ditembak jadi dokumentasi dikaburkeun. Pun kieu nya ngilu aing. Masyaallah. Itu teh digunakeun kamari teh digunakeun ngan pernah aya muka doang gitu tah. Ternyata iya mobil tank baja teh ketika eta muka eueuh ditembakkan ku Amerika eueuh ka mana cenah eta misteri cek urang Amerika tank baja sakitu ditembakkan ternyata eueuh ka mana ieu teh bingungan urang Amerika datang ka kuari eta teh jelema teu daekeun perang ngabingungan eta cek urang mah naon atuh teu dar-dar acan kuari bingung aing ka mana cenah eta dibuka pun ayo pernah satu kali dibuka liang nanti arasup kadinya sedangkan ke diserang ku Amerika arasup kadinya sekian ratus tank baja lonjak selesai pajar menang pajar misteri etalah tank etalah bunker Irak kuari jelas aya eta teh di jero teh wah tank baja termasuk alat-alat perang buatan Uni Soviet teh di jero eta luar biasa tapi teu digunakeun kamari rahasia Allah. Saddam Hussein leuwih nyaho. Saddam Hussein leuwih nyahokeun bae ieu mah perang can sabaraha cak Saddam Hussein. Tantinganana ketika Amerika ngalawan Kuba deuleukeun. Dibuat inting-intingan ujian Amerika cak Saddam Hussein. Aing pae kajen sabilillah deuleukeun ke. Irak mah negara 1001 malam. Lantaran Abu Nawas aya di Irak lain lalawara tuh atau sisi bae atau Saddam Hussein naonan atau tangkal korma dijieun seperti rudal sekat diberangkatkan datang kariat siun kabeh remote dikirkeun teu harurung cek Amerika kontenet netan remote urang ieu naon ieu besinya jegur bang pabeh lalaunan make antina aku mah astronot biayana sabaraha triliun teh anti astronot itu anti rudal dikit geus deukeut ge teu daekeun sasada remote di dalam atuh horengan tangkal korma sabaraha triliun da ieu lah 1001 malam Abu Nawas hudang harita tah wallahu alam Saddam Hussein lagi teu kanyahoan mah nya beunangna teh keur mandi nya teh naon di wahangan leutik di begitu di kuduna mapan eta teh di strum ngaku tapi henteu datang ka maut wallah ada misteri Saddam Hussein mah misteri ka mana ayeuna bejana mapan Saddam Hussein teh ke aya di bojong gari datang ka Amerika
henteu ngajelaskeun Saddam Hussein apa lain sebab ketika benang nu beungeut teh Saddam urang ge nyaho ketika Saddam Hussein disorot teh aya 10 model Saddam percis 10 Saddam ieu nu mana nu asli nu mana nu asli ye nu beunang teh nyaho nu asli naon teu begitu di setrum teu daekeun ngaku lain meureunana wallahu alam datang ka kuari nah ieu lalakona lain lalagaan ieu bakal diserang Iran dilekeun geus mulai memanas tet Iran sugan aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang cek Iran janganpun manusianya debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah eta bahasa geus teu mundur saeutik-eutik acan kos jawara ulah bae nyebutkeun sieun lamun aya anak jawara dek gelut nyebutkeun sieun memeh ku musuh ku bapana heula paeh sia anak jawara sia nyebut sieun goblok sia teu meunang anak jawara nyebut sieun teu meunang gelut ada sia geus dididik ku aing lamun sekarang rentet bae geus ulah tarung dibebaskeun sia ku aing anak jawara teh kos kitu la ilaha الشهر الحرام قياما للناس